A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulkin. Allahu a'lamu bimuradikul ngucap ya Sahara, ucap lapad ya Musa, Musa imma antul kia nakalan enta nibakeun sira Musa soka ing tetekan sira lan nakalan enta ana ingsun sadaya nanu tegasa ingsun sadaya iku kang nibakeun kabeh mamaana ing barang kang tetep sumertana ingsun sadaya. Qala alqu falamma alqaw sa'ru ayunan nas wastarhabuhum waja'u bisihrin 'azim. Allahu a'lamu bimuradikul ngucap ya kang yang Nabi Musa ngucap lapad alqu nibakeun sira gawe amrun lil ilmi yaiku parentah kadua ngirinan litaqdimi alqaihim kalawan andingenakeun nibakeunana ya Sahara kabeh tawassulan bihi na ara-ara gawe lantaran kalawan kangjeng Nabi Musa tawassulan kena ara-ara tawassul kalawan musawassul tetakti ilahi wari lagi mari ngalairkeun hak. Falamal kau maka samang-samang sanibakeun ya Sahara kabeh hibalahum wa isyahum ing pirang-pirang tampara Sahara lan tetekene Sahara pirang-pirang tetekene Sahara asaharu maka pada ngalalihir ya Sahara kabeh ayunan sing pirang-pirang mata manusia. Salah puhana kikotil dokia tegese molahakeun ya Sahara kabeh aing ayunan nas saking hakikat nemune ayunan nas wasarhabu namring mamadani ya Sahara kabehum ing nas khawafuhum tegese mamadani ya Sahara kabehum ing nas haitsu khayaluha hayatan tasa sekira-kira ngareka ya Sahara kabeh ing hibal wa isyahum ayatan tasa ing ulakang gede atawa ayatan ing ulah tasa kang luar leori hayah waja'u lanta kaya Sahara kabeh bisirin azim kalawan sihir kang agung. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asak فإذا هي تلقف ما يأفكون
wallahu a'lamu bimuradi wa wahina lan ngawahyuan isun agung ila Musa maring kangjeng Nabi Musa an alki yen tan nibakeun sira Musa sok aing tetekeun sira Musa paida maka kaget ia utawi asotal iku ngaleglegan ya aso bihapi ihdatain kalawan den buang salah sawijine tarar minal asyi saking asal talqop manane tabdali itu tegese ngalegleg iya aso maya pikunaing barang kang nyarulap ya sahara kabeh yaqlibuna tegese ngabalikeun ya sahara kabeh bitumuhim kalawan tipu sulape ya sahara kabeh waqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun Allahu a'lamu bimuradi makatuni bapa haqq sabata tegese tetep ya hak wa dhahara lan lahir ya haqq wa batala ma kanu ya'malun lan batal apa barang kang ana ya saro kabeh amaluna iku migawe ya saro kabeh minasiri saking sir gulibuna likawang qalabu soginin Allahu a'lamu bimuradi maka dan lini ya Fir'aun wa qaum tegese Fir'aun wa qaumuhu lan kaum Fir'aun hunalika ing dalam kene panggonan wa qalabu lan narima kebalik ya sahara kabeh soginin aleka ngina kabeh soru dalilina gezadadi yazara kabeh kang hina kabeh wa ulqiyas saharatu sajidin lan den tibakeun apa pirang-pirang ahli sihir sajidin alekang sujud kabeh qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun qalu ngucap ya sara kabeh dep ngucapin lapan amanah ngimankeun ingsun sadaya bi rabbil alamin kalawan pangeran alam kabeh Rabbi Musa tegese pangeran Musa wa Harun lan Harun li ilmihim kana waruh sahara kabeh bi anna ma syahaduhu kalawan satuhune barang kang nyakseni ya sahara kabeh ing minal asa saking tetekan la yata'atta bisihri ikora narima tekaya mak kalawan sihir bisihri kalawan sihir gedekeun saeutik pisan teh. Sebelum enggesan Kak. Allah karim.
beneran ieu teh keur nyaritakeun tentang pertandingan antara pesihir Firaun jeung Kangjeng Nabi Musa nu mawa mukjizat. Jaritakeun tentang ngaduna sihir jeung mukjizat. Masya Allah. Setiap rasul terus bae ku Gusti Allah diberi pertandingan supaya katingali hakna mukjizat, supaya kadulu benerna mukjizat andingkeun jeung sihir. Lamun para rasul pertandinganana sihir jeung mukjizat, setelah para rasul teu aya, agama dilanjutkan ku para sahabat, dilanjutkan ku para tabi'in, dilanjutkan ku para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Ya terus lamun Nabi dibere mukjizat tanding nasir, wali dibere karomah tandinganana tetap sihir. Teluh ulah kaget lamun kiai diteluh, ulah kaget. Ja Kangjeng Nabi ge lamun teu diraksa ku Gusti Allah mah teu diteluh. Sarua bae. Terus datang ka kuari. Terus perseteruan jeung pertandingan antara sihir jeung mukjizat, sihir jeung karomah, sihir jeung maunah. Maunah ulah maunah. Maunah tunggak gajah tah sekali jadi. Pertandingan. Duh cenah aing masih namat jadi kiai. Kos kitu mah jah, cuma lain ti kiaiin meureun. Can ge jadi kiai geus ieu. Eta cenah beusi ditelu. Cah, tuh kayaknya ujung-ujung lama paeh bae. Di paeh perang syahid. Paeh ragag cilaka syahid. Paeh ditelu syahid. Sia mah amin bangun deuk neluh ka aing. Iya, tidak sekarang itu, masya Allah, kayak kaget. Ya orang mah atuh boga pendamping, belah dituna Gusti Allah, besi terlalu keren pendamping Gusti Allah mah isin, aya malaikat tega dampingi orang, mantap. Orang teh ya, orang segede orang, kadang-kadang sok aya aneh, kumaha anehna? Aneh kadang-kadang orang si pentingan najong. Itu maksudnya mah itu tidak hudak. Malaikat teh, namun lain malaikat jin meureun salah jalan. Jin ge, hampura cek aing salah jalan. Kata aja urang, ngan urang mah geus udang teh jam sabaraha? Jam 2. Beuh, puting kene. Sial jasa rep deui. Bola pada tanah Allah. Eta teh geus aya bimbingan berarti. Urang lamun sering maca sholawat, deui wiridan mah sholawat. Kakula sok anu maksa mantau wiridan-wiridan jetu sholawat. Datang keluar, mah dibere sholawat di bae cek gini. Ai sia kumaha? Sholawat teh ka Kangjeng Nabi, Kangjeng Nabi teh afdalul makhluqat, sambungkeun diri sia ka Kangjeng Nabi ku sholawat. Hayang naon ujianana? Sia masuk hararese jasa. Beda sholawat teh ngomong yang babaturanna. Ieu sholawat di. Hayang naon atuh sia hayang naon? Nah,
urang dibimbing ku Allah, dibimbing ku malaikat. Lain lalagaan bimbingan. Lamun cacak bimbingan moal kuat. Moal kuat tuh mantap kuat ge. Seorang penegak agama aya ngabimbing. Boro-boro naon nafsu nabe dibimbing ku Allah. Ulah. Nafsu. Ulah, cilaka dibimbing ku Allah. Tah hayang aya nu ngabimbing model kitu teh eta teh kudu loba hudang ti peuting, kudu zikir, maca sholawat, kakarak di jero hate ngegelempeng blek. Beda. Di jero hate teh aya eusian. Eusi teh eusi ma'rifatullah. Nu mawa wani, nu mawa tegas, anu mawa lesang, marifat. Ngomong eta kapan lamun henteu marifat mah teu lesang. Ai hartina teu lesang teh aya muatan bae. Ngomong urang di hareupeun bupati muatanana amplop. Ngomong urang di hareupeun anu ngariung muatanna berkat. Kos kitu bae kan tuh. Atuh teu bener kumaha aja sih makarar itu. Eta teh kudu dibenerkeun ku sia aja ingin nyaho. Sok ayo nu mantak ayeuna mah kiai anu naek ka panggung kuarir, kiai nu naek ka panggung dalam rangka kitu kampanye. Eta teh berarti kan muatan dalam rangka pilkada, pilgub, muatan eta teh kos kitu. Henteu cenah kunaon mah ikhlas, sod ikhlas. Ka dieu coba ka dieu sia. Sodna kumaha sodna goblok. Ikhlas ya. Balik bae ka ieu mah tadi ongkosan sial capek ongkos. Bener kan, Bod? Nah, ieu mah newak nu aya bae lah. Padahal lain kanyana bae ka sia ge sarua. Ieu keur carita ieu mah muatan teh mawa teu teges. Geus engke kadengeun ge lain deui. Saya teh si mana? Si anu ngadiran sa kiai. Naon tuh kampanye? Nyatakeun naon tuh? Kiai kos kitu ieu toh. Mulai heuy, eta teh kiai pinter eta teh. Pinter tinggal pinter. Mengundang itu ngajakan ke partai. Beres sama kiai. Ji sia ngadengekeun ongko teu beres ongko. Nya na meungeun dibere duit aing. Tuh. Nu mantak babagi po datuh. Ya gara-gara sampai ke letikos kieu ya. Aduh. Masya Allah. Katara. Aya muatan urang ngadengekeun we ulah kebel dengekeun ku urang sok kiai. Inu hajat, muludan, rajaban. Antara aya muatan jeung eueuh. Kula sok rinci kula mah daripada ceramah ngaji jeung ngadengekeun lillahi taala daekan ngadengekeun. Resep kula ngadengekeun teh resep. Batur mah cenah teu resep kana kula teu. Kula mah malah lamun ngomong teh geus embung ku ari. Embung lah yang besi ku Allah dicarekan salah naon kitu boga pikiran teh tah. Ai ngadengekeun mah teu salah-salahnya anak. Geus atuh aing resep atuh terus atuh bamalerkeun kan kitu aing ngadengekeun mah. Ngarokok teh naon teh lah. Sok ngadengekeun gula teu kebal haju bae muatan katara. Kudu bisa ngaji bilagah mah komo tek geus katara. Katara kajian ku kumaha ge. Geus eueuh nu teu katara saeutik ge. Urang ngaji bilagah teh aya makom, likuli makom makol, likuli medan rijal. Aya muktado nyahoan. Kurang kamari aya Habib Salim Jindan NKRI marka naon marka bingung kan urang orang harga mati atuh urang matinya apa pajar marka atuh marka mah jalan cek urang teh kunaon eta lain haolan nyaritakeun eta berarti muatan NU kan NKRI mah berarti nyana keur nyaritakeun NU kabawa ka Habib Lutfina ka NU-an nyaritakeun Nusantara kan Nusantara mah NU nyaritakeun tentang Muhammadiyah eta teh Sayyidina kan eta mah perseteruan antara NU jeung Muhammadiyah
kabawa kanyawan ku ahli ngaji mah keluar tina jalur deuk sa mentak resep ngadengekeun teh resep marga aturan mah marga lamun marga mah di Bandung marga hayu henteu salah nu salah ngan kaluar tina muktado cek tukang ngaji bilaga ya paranti nah teu mantak ngaji ulun-ulun kieu ye sesuai jeung makom sapekerna rusak dilun situasi makom ayo naik naon ieu kena kiai mana bae naik ke panggung kanyawan ieu muatanna NU muatanna partai muatanna kitu pilkada pilgub atuh bakal kanyawan nah tina muatan-muatan eta niatna engke ku urang dideuleu naon niatna Allah Maha Uninga takula geus dibere embung muatan-muatan gitu teh ngaji bae ngina-ngina sana ngaji mah bolon sia goblok sia cek kiai aing dibolon-bolon balik sia aduh jangan noel di kacamat urang balik yuk los sia yang ngejebur ka neraka ulah didengekeun kulantaran maksudna naon maksudna teh supaya nyana ka Allah sugan marah nyana teh paling aya 1 2 3 4 5 6 7 8 marah atuh sabodo yaing mah teu ngamusul ngamarahan nyana maksudna deuk dijadikeun dibawa ka Allah sabisa-bisa daek nyana ngadengekeun Allah berarti menang hidayah teu daek cenah mundur bae ngajina yuk didinya mah didinya di Cilokan urang jauh cenah abe babari balik atuh los emang aing teu nyaho kitu jauh anu ngabejaan tuh di masjid aya hiji nyaho manu tadi teh di dieu ngajina kudu jauh ka ditu bong aing lamun sasalaman cenah teh poe aing carakan malulu itu konon ngomong gitu tuh sia ngaji ongkoh aya anu geus bugraget teh kakula bugraget kiai tapi kunaon tuh air rekamanana mah menta deui emang gua teh nyaho tuh nyaho jadi mah direkam ge embung di baheula ge ulah ngan sararia bae juga rekam aja tak kiai nu tegeurseun ka kula teh rekamanana mah boga gunyana terus bae didengekeun eta kan malu-malu kucing ngaranna ngan henteu nanaon kula mah hari nyana aya mangpaatna mah tu mangga bae baik bae henteu aju kurana bendu teu mun kula bendu bae carekan ku Allah entek eueuh nu dipake ke bendu sasage pamarentah emang kula bendu ka pamana tuh ka bupati deukeut ka gubernur deukeut komora nu karung pernah shooting bareng ban baheula gara-gara sapeker kos kieu jadi kieu tah atuh teu bendu teh naon ka WH ka Arif henteu nyana urusan nyana manusia kula urusan kula manusia hubungan kemanusiaan akur pagawean beda-beda kula mah kula nyana menyana wayah kula nyaritakeun agama kadenge ku nyana teu bener henteu bendu kula mah ka nyana bendu ka kula urusan nyana cenah aing mah teresep ka kiai atuh boro-boro nyana rang da kolot ge teresepkeun ka aing kecuali nu ngora siapa sok bisa bae ieu ngaji naon sih kulantaran ieu dongeng Kangjeng Nabi Musa di luar loba nu ngadarengekeun hayang kelanjutanana urang mah di jero bisa ngadenge di luar makan teu karunya sedengkeun ieu kan rame sebab pesetruan ngadu sihir jeung mukjizat hendeuk diperagakeun ieu teh antara sihir jeung mukjizat kulantaran situasina urang mah bisa bae dipaksakeun di jero di api nu di luar mapan karunya nah ieu mah urang sakieu bae wallahu a'lam.